Mas'ud radhiyallahu anhu nyaritakeun ti Kangjeng Nabi bahwa poe anu terpilih teh aya opat lain sambarangan poe nu opat. Nomor kahiji yaumul Jumat, poe Jumat teh lain sambarangan lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jamna jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh pulsa poe Jumat teh ulah ka mana? Ulah ka mana? Coba lamun dijelaskeun. Oh, ieu teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan. Ngintip jam 12. Atawa jam hiji ngintip jam henteu. Pokona mah sampai Jumat bae. Ulah aya nu sempet-sempet ka pasar. Ulah aya nu sempet ka kantor. Bangkrut negara. Ulah aya nu sempet bae ka mana ka sawah pa Jumat mah. Geus bae ge kalantas bae-bae urang. 10 tasbihna, 9 jual hiji atuh siapa jualan keneh bae. Nah ieu poe Jumat lain lalagaan sebut daga sayyidul ayyam, rajana poe Jumat. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabahna teh sabada azan Jumat, sabada azan tah sabada azan didinya waktu ijabah. Cik sakaol sabada salat sunnah begitu azan langsung salat tas setelah salat sunnah. Cik sakaol mah memeh imam naik ka mimbar didinya gegeraan mentak. Begitu imam keur naik, ya Allah minta dunia ngabuti mobil teu parugu ulah di embat isin jero hate bae. Siksa kaul mah antara khutbah 2 khutbah kahiji diuk tah di jero diuk didinya waktu ijabah. Siksa kaul mah beres khutbah kedua memeh dilaksanakeun salat Jumat. Siksa kaul mah ta salat Jumat. Siksa kaul deui mah jam hiji. Siksa kaul deui mah bada asar. Siksa kaul deui mah memeh azan maghrib. Tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae. Di mana asal didinya pas orang mentang guys dibere langsung asal orang pas di waktu eta guys. Masya Allah ngan modelna eta okos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaana malam-malam ganjil padahal teh kitu. Kebiasaana malam lilikuran padahal teh kitu. Bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar. Abah nyongsrong urang Lailatul Qadar dengan modelna asal aya Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduh dibentah-bentah ke kieu asa di mana tunduh tak ieu ge waktu ijabah teh kos kitu poe Jumat. Yes, nomor hiji poe Jumat.
Nomor kedua Yaumu Arfah. Poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara. Lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatah. Allah ngabanggakeun diri terhadap malaikat. Cek Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan gubra. Deuleu kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara, di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan. Poean Arfah mah di Mekah ngan sakadar make dua helai. Lu make jas, lu make dasi, teu berarti di hareupeun Allah mah jas jeung dasi. Kedeul banget lagi. Nu make ndeu ka Arfah asup ka salon teh aya. Tah ndek apel ka salon mah. Ka Allah mah ruwag-ruwig tur kedeul. Boro-boro ngurusan awak, bugu baju ge teu dipake ngan saukur dua helai. Cek Gusti Allah, hei malaikat pandang ku anjeun. Qad anfaqul amwal. Nyana daratang ka Arfah, aya nu ngajual sawah, aya anu ngajual mobil, aya anu ngajual buruan imah, aya anu ngajual kebo, berikut jeung anak kotok-anakna. Tuh menghormati ka aing kabeh ge hayang. Lain bae nu ngoran nini bengking tuh deuleu Gusti. Aki-aki teh beuleuh. Dararata. Hayang nyaosnya malaikat tuh. Nini itu mah tuh embe dijual, kotok dijual, buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna. Nah, menghargai ka aing, hayang kapanggih jeung aing. Ternyata horenganan di negara nama pamarentah eta teh horeng ngaleglegan duit nyana mah ngajual anak kotok, tapi negara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji meunang. Pikir ku sia, coba malaikat aneh tante, namun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing, kumaon peta bupati hayang menang jatah, ku goblok-goblokna bupati, ku goblok-goblokna presiden. Tuh anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana meuli Lexus tolong teh coba. Tapi eta mah begitu, di Amerika lain di urang. Di Amerika tuh mana? Di Amerika begitu. Sedih urang. Haju ngadagoanana geus nya nyaho malaikat. Aya anu 5 tahun. Beyana cenah di Indonesia mah 27 tahun. Kabur malodar. Hayang kapanggih jeung aing tuh. Tah. Saksian ku aranjeun kabeh geura ge. Hajuat Abul Abdan, isyhadu inni ghafartu lahu. Tidak terkecuali nu aya di Arfah, waing dihampura kabeh dosana. Untung jasa jelema nu di Arfah. Untung jasa jelema nu di Arfah. Dua tah poe Arfah. Hiji peju mah, dua poe Arfah. Geus urang ge atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae. Sanajan di dieu ge. Kunaon mengaji pene make ihram, nah aing nurutan di Arfah bae sakieu geus. Ya kieu bae geus set. Aju daharna ge di lapangan. Nurutan di Arfah bae di ditu. Ulah nyisiran banan kayak anakna mawa ka grogol misalnya. Bapak menjadi berubah sekarang. Iya. Nomor katilu yaumun nahri, poean lebaran haji. Qarrabal abdu qurbanahu
tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban Allah mah teu hayang dagingna, Allah mah teu neuleuh getihna, tapi Allah mah neuleuh teh takwana. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Los daging nama jang sia dahar ku sararia, tapi aing mah nilai nu ku aing katarima takwana eta jelema. Fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu. Setiap tetesan getih nu nyek celekatana nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelaseut getihna. Ieu getih sacek celek bae suara jasa. Ieu lah poe lebaran. Mulia jasa. Teu bisa urang guari mah masjid korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban rugi jasa. Rugi jasa. Lantaran keur ditonton ku malaikat. Kararieu malaikat coba tuh si haji itu boga sebenarnya namanya duit. Pan bangunan nyokotan daging bae. Ulah neuleukeun tunjuk aing atuh. Biasa bae. Aduh. Sabarudak teh ditonton ku malaikat. Malaikat tonton kieu. Ya oh, mana coba situ. Pan situ mah duit loba ge teh coba situ. Cet tuh. Malaikat, di itu tuh. Di itu masjid. Laporan, ya Allah. Itu mah tuh Pak anu mah di anu masjid. Cak Allah, guys. Bukakeun lawang sorga. Dibuka. Lantaran geus dihampura dosa. Masya Allah. Pokona mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan jang meuli kebo sapoe 1 juta urang jeung celengan duitnya di mana geus amun sapoe 1 juta teu bisa sapoe 500.000 jeung celengan berarti amun kuari datang ka lebaran 14 poe nah jadi berarti lamun 500.000 seperti itu berapa beli gitu embe Garut bude teh celek kieu duit teh boga tuh sakitu mah geus bae tuh sapoe 100.000 berarti kuari datang ka lebaran sabaraha 1 juta nah kabeli embe cisoka embe kacang nu leutik geus kuari mah lamun jadi tukang ngojek kuari sapoe-sapoena tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun cek tukang ojek di mana horeng kiai boro-boro meunang 1 juta kadang-kadang babaturan nuhunnya sial tah babaturan emang ge ai babaturan mah numpang nuhunnya urang heuheuh eta tukang ojek teh atuh biasa tapi lamun aya jahe mah set dek mayar enggak usah ikhlas saya mah udah jadi langganan aja dah saya mah ridho siap tuh tukang ojek Masya Allah geus mah deui teu puguh karu eueuh logak naon direm gut karasa yang nyenud gak dia tukang ojek tuh bareres 2 3 4 yaumul fitri poe lebaran fitri eta teh lain sembarangan poe lantaran diawali ku puasa setelah selesai puasa sebulan nyana seakan-akan dek nyokot gaji berangkat timah masing-masing ke masjid
untuk mengambil gaji. Cek Gusti Allah, syahidukum ini qad ghafartulah. Gahing dihampura opat hiji poe Jumat ngeunggus kolot mah geus bae. Geus poe Jumat ulah ka mana? Geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana? Ulah ka masjid-masjid di imah bae geus. Teu beres teh kolot. Poe Jumat, yaum arba'ah, lebaran, haji,